Ibu tuh di daerah Banten Kaleresan aya proyek ngadamel jalan. Ari proyek ngadamel jalan teh kana makam. Eta mah puluhan makam dikali. Ari dikali teh batur mah barurup alancur kabehanana. Ari eta mah kabeneran mayitna teh wutuh barang ditanyakeun eta teh mayit naon atuh meuni alus-alus teh mayit awewe tah eta teh cenah mayit anu kolot jadi salakina boga pamajikan opat tah sabar dicanung jadi atuh urang teh kukurin salat teu bener salat puasa can bisa bener atuh daek-daek dicanung atuh hidup Janung. Nah, itu para ibu sadana wutuh eta wutuh para ibu sadayana sabar daek dicah ibu hayang beuteuh hayang buru mayit teh hayang beuteuh hayang buru Jinan gitu menjawab lagi hayang beuteuh hayang buru itu kumaha ngajawab teh urang hayang beuteuh hayang buru hayang beuteuh tah daek dicanung tapi pengajian para ibu sadayana itu di bumi waktu diuningakeun tah eta teh dongeng eta teh nah dasarana teh atuh ngajawab mending buru cenah ari pangtari mah kumbojo eta mah pun Gusti nah eta pangtari mending buru cenah awas bisa keran eta Allahu Akbar Gusti geura para ibu para sepuh sadayana jadi muludan teh mata hasil pamaksudan lamun urang boga pamaksudan can hasil wae sok urang atuh muludan geura teh itu para ibu sadayana bukingkeun ye saur Imam Jalaluddin Suyuti saur Imam Jalaluddin Suyuti itu min muslimin yukra'u fi baitihi maulidun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa rafa'ahullah al-qahta wal wabah wal hirqa wal gharqa wal baliyati wal afati wal hasada wa ainasu wa in mata hawanallahu jawabal munkar wa nakir hiji dua tilu boro-boro geus ieu sugan teh geus hafal sararea teh nek keterangan teh itu teh bahasa Arab bahasa naon bahasa Arab maca bahasa Arab kuno teh 7 tahun can tangtu bisa maca hese maca kitab kuno teh bisa hese teh maca kitab kuno teh 7 tahun eta can tangtu bisa tapi bahasa Inggris mah 2 tahun ge gampil tapi ge bisa bahasa Inggris mah I love you, you love me I and you pak lap-lap so anjing hartina teh dog anjing 2 dog gitu anjing diluhureun meja nacer dog cer dog cer gitu eta teh anjing keur cicing ngaranna Dogcing ngajedog eta anjing keur cicing eta ngaranna ngajedog
gitunya anjing naik ke imah baledo gitu bahasa Inggris mah babari tapi geboga kunci na seberiji di itu paragi ungkapan mobil kunci Inggris oke kunci Inggris di itu babari bahasa Inggris mah good morning selamat pagi good afternoon selamat siang atau selamat sore good night selamat malam bisa kan ini itu dulu day good day nonton selamat ngopi good day good jubar selamat ngocai good jubar Pembabari bahasa Inggris mah terus gitu deh saya 2 tahun ya bisa bahasa Inggris tapi macam Arab saya tanya gitu para bapak miwah para ibu sadayana kumaha artina teh mamin muslimin yukra'u fi baitihi maulidun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dipati-pati ti jalma muslim anu di bumina dibacakeun maulid nabi paling ngadeg tadi alhamdulillah sasarangan raos disarangan ku hadroh itu tah raos pisan enak pisan maka rafa'allahu Allah bakal ngalungikeun al-qahta kana paila naon paila moneter bakal ngalungikeun kana moneter jalma nu sok ngagungkeun kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi diangkat moal moneter moal cara kamari gitu gitu kamari mah Allahu akbar usum covid pan gitunya urang teh nu dagang teu bisa ekonomi merosot buku kesehatan nu gering nu maut di dieu tuluy deui sagala rupa barudak jadi perorek sekolah malah teu abdi mabun saumur-umur cenah tahu sekolah itu jadi tanggung ngunahan tuntungan teh deuk kumaha atuh lamun di Indonesia sekolah nepikeun ka dieureunkeun kitunya Allahu akbar tinggal segala rupa itu malah ditun abdi mah loba nu ambek-ambekan lantaran teu kabagian bantuan Covid saha nu dikakesek RT keur dikakesek aya nini-nini tah teu kabagian nini teka bagian ngambek ka RT teh teu nini teh sama anu deukeut we kasihan cenah anu kabagian teh abdi aing cenah ye sapiturek modal ieu cenah teu kabagian wae aing teh sia atuh cenah da mah ieu mah geus katangguan kitu na rek kumaha asia teh loba ngomong dicekek wae cenah gitu nu aki na oge dicekek mah ku aing cenah bae Gusti lagu nah da eta RT deui jeung RW deui eta teh lamun aya bantuan Covid teh kudu dicarekan teh matak sabar Pak RT sabar RT deui jeung RT deui ya Allah ya Rabbi para ibu sadaya matak dina usum Covid teh diwajibkeun 3M leres 3M Ari Menteri Sosial korupsi mah sabaraha itunya Alhamdulillah para ibu para sepuh sadayana ya punten kasadayan jadi lamun urang hirup mau miskin sing minang muludan gerak sok lamun
kurang suka iri terus-terusan tinggal mulut-muludan malah dinasasi mulut di dia muludan di ditu muludan di dia muludan maka insya Allah bakal dileungitkeun tina kasangsaraan moal aya nu sangsara urang suka iri moal da geus janji Allah